Bismillahirrahmanirrahim. Walaha jeung eta tetep kana itu kudrat ta'alukun ari ta'aluk majajiun anu bangsa majaji. Wa huwa jeung ari ieu ta'alukun majaji ta'alukuha eta ta'alukna itu kudrat bil maujudi kalawan atawa kana anu diayakeun ba'da wujudihi dina sabada wujudna itu maujud wa qabla adamihi jeung dina samemeh eueuhna itu maujud ka ta'aluqiha saperti ta'alukna itu kudrat bina ka urang sadaya ba'da wujudina dina sabada wujudna urang sadaya wa qabla adamina jeung dina samemeh eueuhna urang sadaya wa yusamma jeung dingaranan itu ta'aluku qabdatin kana ta'aluk qabdah bimakna annal wujuda kalawan mana saestuna barang maujud fi qabdatihi eta tetep dina genggaman Allah al-qudrati anu kawasa insya'a lamun ngersakeun saala Gusti Allah abqa tah ngalanggengkeun Allah hu kana itu maujud ala wujudihi netepan kana ayana itu maujud wa insya'a jeung lamun kersa Allah adama tah ngeuweuhkeun Allahu kana itu maujud biha kalawan itu kudrat kitu deui kana sifat kudrat teh aya ta'aluk majaji. Kan tadi ta'aluk hakikinya. Ya ta'aluk majaji. Nukumaha ta'aluk majaji? Nyaeta ta'alukna sifat kudrat kana barang anu maujud sabada ayana eta maujud. Redai ta'aluk majaji sifat kudrat teh ta'alukna sifat kudrat kana barang anu maujud sabada ayana eta maujud jeung samemeh eueuhna eta maujud siga urang kieu ye seperti ta'alukna sifat kudrat ka urang sadaya sabada ayana urang sadaya jeung samemeh eueuhna urang sadaya. Ya siga urang ayeuna kan urang tadina eueuh ayeuna aya. Engke bakal eueuh deui. Tadina keur kata'alukan ku ta'aluk majaji ieu teh. Ta'aluk majaji teh ieu nu sok dingaranan ku ta'aluk qabdah. Sok dingaranan ku ta'aluk qabdah kalawan maksud bahwa ayana barang anu maujud eta aya dina wewenang aya dina genggaman kudratna Allah sehingga umpama Allah ngersakeun ngalanggengkeun atawa netepkeun kana eta barang maujud misti eta barang maujud tetep ayana atawa Allah ngersakeun kana ngeuweuhkeunana maka misti eta barang anu maujud bakal eueuhna atuh kesimpulanana mah eta barang anu maujud teh
aya dina genggaman kudratna Gusti Allah. Tinggal salahna jajaran katilu. Qaluhu laha ta'alukun majajiyun. Qala as-saktani kana lapad wajhu kaunihi. Wajhu kaunihi ari jalan buktina ta'aluk majajian eta bangsa majaji annahu eta saestuna ta'aluk laisa eta teu aya ieu ta'aluk ala wajhi tasiri eta netepan kana jalan napakan waruda jeung ditolak ieu kaon bi annahu kana saestuna itu kaon yaljamu eta misti lahu alaihi kana itu kawan naon anna itlaq ta'aluki kana saestuna ngucapkeun ta'aluk atawa ngamutlakeun ta'aluk ala ta'alukil ilmi kana ta'alukna ilmu wa nahwi jeung saumpamana ilmu majajun eta majaj li adami ta'siri karena henteu nanapakan wa yujabu jeung dijawab itu rad itu ruda bi anna kalamahu kana saestuna dawuhanana saktani innama huwa eta pastina ari itu kalam bin nisbati eta tetep kalawan dinisbatkeun walil kudrati wal iradati qala sabaduhum kana lapad ma maknahu ma ari naon maknahu eta maknana itu ma annahu saestuna kalakuan yaljamu eta misti alaihi kana itu kawan hina idin dina nalikana itu nisbat naon anna itlaq ta'aluki saestuna ngamutlakeun ta'aluk ala sholahiyatil qudrati eta netepan kana bangsa pantesna kudrat wal iradati jeung iradat majajun eta majaj wala qaila jeung teu aya anu ngucap eta tetep bihi kana itu majaj. Teraskeun nya dasarna tepat ieu nya wa kata'alukiha jeung saperti ta'alukna itu kudrat bil ma'dumi kana anu eueuh qabla ayyurida dina samemeh yen ngersakeun sa Allah taala wujudahu kana ayana itu ma'dum kata'alukiha saperti ta'alukna itu kudrat bijaidin ka kijaid fi jamani tupani dina zaman tupan bahwa makari itu ta'aluku qabdatin eta ta'aluk qabdah aidon deui bimana anal maduma kalawan mana saestuna anu eueuh fi qabdatil qudrati eta tetep dina genggaman sifat kudrat insya'a lamun ngersakeun sa Gusti Allah abqa tah netepkeun Allah hu kana itu ma'dum ala adamihi kana eueuhna itu ma'dum wa insya'a jeung lamun ngersakeun Allah ahraja tah ngaluarkeun Allah hu kana itu ma'dum minal adami tina eueuh ilal wujudi kana aya. Kata'alukiha jeung saperti ta'alukna sifat kudrat ieu masih kana contoh yang saperti ta'alukna sifat kudrat kana barang ma'dum
samemeh ngeresakeun Allah Ta'ala kana ngayakeunana eta barang makdum. Jadi barang makdum samemeh diayakeun. Seperti ta'alukna sifat kudrat kaki jaed dina zaman tupan, maka ieu oge dingaranan ta'aluk qabdoh kalawan maksud bahwa ayana barang makdum eta aya dina genggaman atawa aya dina wewenang kudratna Allah Ta'ala, sehingga lamun mah Allah ngeresakeun kana netepkeun eueuhna barang makdum, maka pasti bakal tetap terus eueuhna. Lamun ku Allah dikeresakeun naon? Lamun ku Allah dikeresakeun eueuh bakal tetap terus eueuhna. Atawa ku Allah dikeresakeun kana ngaluarkeun atawa kana ngayakeun barang makdum tina asal eueuh kana aya, maka pasti eta barang makdum bakal jadi naon? Bakal jadi aya. Kumaha dikeresakeunana we. Wa ka ta'alluqiha jeung saperti ta'alluqna itu kudrat bina ka urang sadaya ba'da mautina dina sabada maut urang sadaya. Wa qoblal ba'si jeung dina samemeh hudang ti kubur. Payusama maka dingaranan itu ta'aluk qabdotin kana ta'aluk qabdoh aidon deui bima nama kalawan makna perkara taqaddama anu geus ti heula itu ma. Masih keneh contoh ta'aluk qabdoh atawa saperti ta'alukna sifat kudrat ka urang sadaya sabada mautna urang sadaya jeung samemeh baas di kubur. Jadi hakikat nama urang keur dina jero kubur. Tah waktu urang ke dina jero kubur di alam kubur eta teh urang keur aya dina ta'aluk qabdoh. Eta oge dingaranan ta'aluk qabdoh. Maksudna kieu, ayana urang sadaya dina sabada maut jeung samemeh baas teh eta aya dina wewenang kudratna Gusti Allah, aya dina genggaman kudratna Allah, sehingga lamun Allah ngeresakeun netepkeun ka urang sadaya atawa Allah ngeresakeun kana ngahudangkeun urang sadaya maka eta teh aya dina wewenang kudrat anjeunna. Kumaha anjeunna we? Nah harek ditetepkeun di alam kubur atawa rek dibaaskeun dihudangkeun ti alam kubur, maka sadayana tergantung kumaha kudratna Gusti Allah. Palaha maka eta tetep kana itu kudrat sab'u ta'aluqatin ari 7 pirang-pirang ta'aluk. Ta'alukun tegasna kaji ta'aluk suluhiyun qadimun, ta'aluk suluhi qadim. Wa ta'aluku qabdatin jeung kadua ta'aluk qabdoh. Wa huwa jeung ari ieu ta'aluk qabdoh ta'alukuha eta ta'alukna sifat kudrat bina ka urang sadaya qabla ayyurida dina samemeh yen ngersakeun sa Allah Gusti Allah wujudana kana ayana urang sadaya. Wa ta'alukun jeung ta'aluk bil fi'li kana padamelan. Wa huwa jeung ari ieu ta'aluk bil fi'li ijadullahi eta ngayakeunana Allah asyai'a kana perkara
biha kalawan itu kudrot. Jadi secara kesimpulan nama ayana sifat kudrot teh eta ngabogaan 7 ta'aluk. Kahiji ta'aluk suluhi qadim. Naon ta'aluk suluhi qadim teh kapan tesanana kudrot. Jadi ta'aluk suluhi qadim teh kapan tesanana kudrot diajali kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang anu mungkin pikeun di zaman imkana tadi geus. Kadua ta'aluk qabdah. Ta'aluk qabdah mah nyaeta ta'alukna sifat kudrot ka urang sadaya. Ready. Ta'alukna sifat kudrot ka urang sadaya samemeh ngersakeun Allah Ta'ala kana ngayakeun urang sadaya. Ta'aluk qabdah. Katilu aya ta'aluk bil fi'li. Ta'aluk bil fi'li mah ngayakeunana Allah kana barang mungkin dina kitab ya asyai'a ijadullahi asyai'a biha. Ngayakeunana Allah kana barang mungkin atawa kana syai' kalawan sabab kudrot anjeuna. Wa ta'alluqu qabdatin jeung ta'alluq qabdah. Wa huwa jeung ari ieu ta'alluq qabdah ta'alluquha eta ta'alluqna itu kudrot bisai kana hiji perkara ba'da wujudi dina sabada ayana ieu syai' wa qabla ayyurida jeung dina samemeh yen ngersakeun saha Allah Gusti Allah ada mahu kana eueuhna itu syai' wa ta'alluqun jeung ta'alluq bil fi'li kana padamelan wa huwa sareng ari itu ta'alluq i'damullahi eta ngeuweuhkeunna Allah asyai'a kana hiji perkara biha kalawan itu kudrot. Wa ta'alluqu qabdatin jeung ta'alluq qabdah ba'da adamihi dina sabada eueuhna itu syai' wa qablal ba'si jeung dina samemeh hudang ti kubur. Wa ta'alluqun jeung ta'alluq bil fi'li kada padamelan wa huwa jeung ari ta'alluq bil fi'li ijadullahi eta ngayakeunna Allah lana ka urang sadaya yaumal ba'si dina poenan dihudangkeun ti kubur. Lakinit ta'alluqu tatapina ari ta'alluq al haqiqiyu anu bangsa hakiki ming dalika tina itu ta'alluqoni eta aya dua ta'alluq. Huwa ari itu ta'alluqul huwa ari itu ta'alluqul hakiki. Huwa ari itu ta'alluqul hakiki ijadullahi eta ngayakeunna Allah biha kalawan itu kudrot. Wa i'damuhu jeung wa a'dama jeung ngeuweuhkeun Allah hu kana itu syai' biha kalawan itu kudrot. Wa hadza jeung ari ieu dalil ala tafsili eta netepan kana jalan tafsil.
kaopat nyaeta ta'alluq qabdah. Kaopat nyaeta ta'alluq qabdah. Buktina ta'alluqna sifat kudrat kana barang mungkin asyai'a sabada wujudna eta mungkin jeung samemeh ngersakeunana Allah kana ngeuweuhkeunana eta mungkin. Jadi sabada wujudna eta mungkin jeung samemeh ngersakeunana Allah kana ngeuweuhkeunana eta mungkin. Siga saha? Urang ayeuna aya keur hirup di alam dunia. Aya kan ayeuna teh? Aya. Geus dikersakeun eueuh can? Acan. Tah teh urang teh keur dina ta'alluq qabdah ieu teh. Kalima ta'alluq bil fi'li. Naon ta'alluq bil fi'li di dieu? Buktina ngeuweuhkeunana Allah kana mungkin kalawan sabab kudrat anjeunna. Hiji waktu makan urang teh bakal eueuh ti alam dunia teh. Malah kiceupna mah anu moal lila deui teh. Nomor kagenep ta'alluq qabdah deui. Ta'alluq qabdah kagenep nyaeta netepkeunana Allah kana eueuhna mungkin. Deui. Netepkeunana Allah kana eueuhna mungkin, eueuhna syai' sabada eueuhna mungkin. Apa teh netepkeunana eueuhna mungkin? Nya ke di alam kubur kan eta tadina aya di alam dunia. Ayeuna eueuh, tadi ditetepkeun eueuhna. Berarti menjedogna di mana? Di jero kubur. Sabada eueuhna eta mungkin, pantarina mah aya di alam dunia. Nah, samemeh dihudangkeun ti kubur eta si mungkin. Samemeh dibaasna eta si mungkin. Katujuh ta'alluq bil fi'li. Naon ta'alluq bil fi'li? Nyaeta ngayakeunana Allah ka urang sadaya dina poenan baas ti kubur. Jadi ngayakeunana Allah ka urang sadaya dina poenan baas ti kubur. Tapi anu kaasupkeun kana ta'alluq hakiki mah tina ta'alluq anu 7 teh nyaeta ngan ukur 2 ta'alluq. Nu mana nyaeta ngayakeunana Allah kana barang mungkin kalawan sabab kudrat anjeunna jeung ngeuweuhkeunana Allah kana barang mungkin ku sabab kudrat anjeunna. Jadi nu kaasupkeun ta'alluq hakiki mah ngan 2 nyaeta ijadullah jeung i'damullah. Ngayakeunana Allah jeung ngeuweuhkeunana Allah kalawan sabab sifat kudrat anjeunna. Ieu sakabeh rupa-rupa ta'alluq anu 7 teh umpama netepan di tafsil, jalan rinci tah siga nu bieu. Kumari jalan ijmalina. Ari jalan ijmalina mah gemblenganana ce. Wa amal ijmaliu anapon ari jalan ijmali palaha tah eta tetep kana itu kudrat ta'alluqoni ari 2 ta'alluq kama seperti perkara huwa anu ari ma asyai'u eta anu masyhur. Ta'alluqu suluhin tegasna
kahiji ta'alluq suluhi. Ta'alluqu tanjijin jeung kaduana ta'alluq tanjiji. Lakini tanjijiu tatapina ari ta'alluq tanjiji khasun eta tangtu eta anu tangtu bil ijadi kana ngayakeun wal idami jeung ngeuweuh wabil idami jeung kana ngeuweuhkeun. Wa amma ta'alluqul qabdati jeung anapun ari ta'alluq qabdah fala yusopu taetan teu disipatan ieu ta'alluq qabdah bitanjiji ku tanjiji wala jeung teu disipatan bisuluhil qadimi kalawan suluhi qadim. Tujuh nu tadi teh netepan kana jalan tafsili rinci diwinci. Sedangkeun ari ta'alluq qudrat umpama netepan kana jalan ijmali mah ijmali teh secara gemblengan secara globalna maka eta sifat qudrat teh ngan ukur ngabogaan dua ta'alluq. Sakumaha nurutkeun asy-syai'u kaul anu masyhur buktina hiji ta'alluq suluhi qadim. Naon suluhi qadim teh? Kapantesanana sifat qudrat diajali kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang mungkin pikeun di zaman imkana. Bahasa kitab nama Pima la yajalu. Naon maksudna Pima la yajalu teh? Allah mampu diajali kana molah barang mungkin boh kana ngayakeun atawa kana ngeuweuhkeun pikeun di zaman imkana gitu. Zaman imkana teh zaman jelegna gitu. Mun tadi mah bahasana teh naon cenah? Maka nomor kedua ta'alluq teh ta'alluq tanjiji hadis. Tanjiji hadis teh nu sok ngaranan ku ta'alluq naon? Ta'alluq bil fi'li. Lamun suluhi qadim bil kuah. Naon bil fi'li? Buktina ngayakeunana Allah kana barang mungkin kalawan sabab kudrat anjeunna jeung ngeuweuhkeunana Allah kana barang mungkin sabada ayana eta mungkin. Kali deui ta'alluq bil fi'li teh tawatan hiji hadis nyaeta ngayakeunana Allah kana barang mungkin kalawan sabab kudrat anjeunna jeung ngeuweuhkeunana Allah kana barang mungkin sabada ayana eta mungkin kalawan sabab kudrat anjeunna. Urang aya eueuh tadina eueuh ayeuna diayakeun tah ayeuna aya teh eta ngalangkung naon ku ta'alluq naon tanjiji hadis atawa bil fi'li. Tuluy ayeuna ngeuweuhkeunana Allah kana barang mungkin sabada aya ayeuna urang aya lin engke ku Allah bakal dieuweuhkeun deui teh eta oge ngalangkungan tanjiji hadis atawa bil fi'li teh. Ari ta'alluq qabdah anu kumaha atuh? Ari ta'alluq qabdah mah teu bisa disipatan ku tanjiji
Naon sababna? Sabab ari tanjiji mah ngayakeunana Allah kana barang mungkin atawa ngeuweuhkeunana Allah kana barang mungkin. Sedangkeun ari ta'alluq qabdah eta mah ta'alluqna sifat kudrat kana barang mungkin samemeh ngersakeunana Allah kana ngayakeun eta barang mungkin. Kitu deui ta'alluq qabdah teu bisa disifatan ku suluhi qadim. Naon sababna? Sabab ceuk tadi oge pan ari suluhi qadim mah solahiyatuha fil ajali lil ijad. Nyata kapantesanana sifat kudrat diajali kana ngayakeun barang mungkin pikeun di zaman imkanna pimala ya jalu matak teu bisa disifatan ku suluhi qadim. Wa ma jeung ari perkara taqaddama nu ti heula ieu ma annaha eta saestuna itu kudrat ta'allaku eta ta'alluq ieu kudrat bil wujudi kana ngayakeun wa bil adami jeung kana ngeuweuhkeun. Huwa ari itu ma ra'yul jumhuri eta pamikirna ulama jumhur. Eta pamikirna ulama jumhur. Wa qala jeung ngadawuh sabadum sapalih ulama la tata'allaku henteu ta'alluq itu kudrat bil adami kana ngeuweuhkeun. Fa iza arada maka di mana-mana ngersakeun di mana-mana ngersakeun sa Allahu Gusti Allah ada masahsin kana ngeuweuhkeun hiji jalma munuu dawuh barisana tuh meureun bebas rek munuu ge meureun manaa tah nyegah Allah anhu ti itu sahos al amdadati al imdadati kana pirang-pirang perkara imdad tingali nasarahna jajaran katilu ti handap jajaran katilu qaluhu munuu eta munuu deui manaa anhul imdadat eta ari imdadat teh aya al umuro tegasna pirang-pirang perkara allati anu hiya anu ari itu allati sababun eta jadi sabab pi baqaihi dina tumetepna itu sahos dina tumetepna itu sahos. Oh baca bareng. Ningali sarahna jalan kaopat ti handap. Qauluhu annaha tata'allaku ila akhirih ala hadbi min bayanin. Jadi lapad annaha teh eta teh ngabuang min bayaniyah nya. Kulantaran ngabuang min bayaniyah atuh maksudna kieu mah ayana pendapat anu tadi ayana pendapat nu ti heula pendapat nu mana anu nyebutkeun bahwa sifat kudrat eta ta'alluq kana ijad jeung kana idam barang mungkin eta teh mangrupakeun pendapat ulama jumhur. Kulantaran ayana kaul anu netepkeun bahwa ayana sifat kudrat ta'alluq kana bil wujud wa bil adam annaha tata'allaqu bil wujud wa bil adam kali deui
kulantaran ayana kaul anu netepkeun bahwa ayana sifat kudrat ta'alluq kana bil wujud jeung bil adam eta mangrupakeun pendapat jumhur, maka bisa dipaham. Kumaha dipahamna? Bahwa jumhur ulama jeung anu sejenna eta pada sepakat bahwa kudrat sok ta'alluq kana bil wujud, tegasna kana ngayakeun sakabeh mungkinat. Beda jeung ayana kudrat ta'alluq kana bil adam, kana ngeuweuhkeun mungkinat. Eta mah diihtilafkeun. Kardi teh mah ta'alluqna sifat kudrat kana bil wujud atawa kana ngayakeun eta mah sepakat kabeh ulama, teu aya perbedaan pendapat. Tapi ta'alluq sifat kudrah kana bil adam kana ngeuweuhkeun mungkinat eta mah diihtilafkeun. Maka musannif ngadawuhkeun, kumaha dawuhan musannif? Wa qala ba'duhum la tata'allaqu bil adam. Teu cuman tel sifat kudrat kana ngeuweuhkeun. Aya teh na kitab. Jadi nurutkeun sapalih ulama mah bahwa sifat kudrat teh tara ta'alluq kana bil adam. Jadi kesimpulanna kieu ceuk sapalih ulama, umpama Allah ngersakeun kana ngeuweuhkeun saos, umpama Allah ngersakeun kana ngeuweuhkeun hiji jalma, maka Allah Ta'ala mana'a anhu al-imdadati, maka Allah nyegah kana al-amdadat. Naon al-amdadat teh? Arod-arod anu aya di eta jelema anu ngajadikeun sabab kana kahirupanana eta jelema. Karidaya ceuk sapalih ulama, lamun Allah rek ngersakeun kana ngeuweuhkeun hiji jalma, maka Allah nyegah kana al-amdadat. Naon al-amdadat teh? Arod-arod anu aya di eta jalma anu ngajadikeun sabab kahirupanana eta jelema. Geus dicegah rezekina. Atuh umpama Allah ayeuna nyegah kana amdadat, nyegah kana arod-arod anu ngajadikeun sabab kahirupanana eta si jalma, maka eta si jalma bakal eueuh ku dirina sorangan. Aya keneh rezeki anu ditangtukeun ku Allah kudu kadahar gitu. Eta rezeki teh jadi sabab kahirupan eta jelema lain kahirupan sinana kan. Eta anehna teh gitu mang. Sakarat geus lila, gering lila, sakaratna rada lila eta teh. Torojol incuna ti Jogja mawa bakpia, dibere bakpia saeutik eta ngadahar bakpia teu pira. Teu kungsi lila karalak we paeh. Oh ieu disebutkeun amdadat teh gitu. Arod-arod anu jadi sabab kahirupanana. Jadi satungtung can beak rezekina, maka eta jelema bakal langgeng dina naonna? Hirupna. Maka ceuk ieu pendapat ulama ya. Maka lamun Allah rek ngersakeun eueuh, maka dicegah naonna? Dicegah amdadatna, arod-arod nu jadi sabab kahirupanana. Maka lamun geus dicegah amdadatna, maka eta jelema bakal naon? Bakal paeh ku sorangan. Contoh kedua man, rek percaya rek henteu ieu mah. Aki si Hamdan tong ngeluh.
Si eta teh bieu cengkat. Ieu contoh mang akina si Hamdan ya nya. Wah haji. Ngumpat malaikat ya. Harita akang teh disusulan ku saha nya. Dan eta sari susulan urang dan. Teuing SMS teuing naon gitu. Nah, pokona mah datang we ka ditu ka Wah Haji. Kurang leuwih jam 11 harita teh. Datang ka Wah Haji. Biasalah ngobrol-ngobrol naon-naon gitu. Ngecek akan teh kieu we harita teh. Cing bener nyuhunkeun cai cing teh gitu. Cai we gitu. Urang teh dibacaan we teh geuninganan biasalahnya. La ilaha illallahu inna lil mauti sakarat. Sampai Bang Wah Haji keur posisina keur posisi sakarat gitu, keur posisi lemah. Urang dibacaan eta 3 kali. La ilaha illallahu inna lil mauti sakarat. 3 kali dibacakeun. Dileueutkeun we cing teh kitu. Ini teh urang maka dieu. Dibikeun we eta cai, diinumkeun teh dan. Poho deui. Hah? Lah? Diinumkeun we eta cai teh harita. Ini teh urang maka dieu. Begitu urang datang ka dieu, sabaraha menit kemudian kadangu Wah Haji ngantunkeun. Berarti aya keneh rezeki tah amdadat anu naon? Anu jadi sabab kahirupanana. Satungtung masih keneh aya amdadat, maka moal naon? Ceuk syariat moal waka naon? Kali deui contona. Anu bieu contona, kali deui. Damar, sumbu. Sumbu hurungna teh ku minyak. Mareuman eta damar teu kudu ditiup. Dagoan we beakna naon? Beakna minyak. Ketika minyak beak maka otomatis damar bakal pareum ku sorangan. Contoh kedua, lampu hurungna ku token ku pulsa. Maka teu kudu dijutrak-jetrek. Ketika pulsa titit-titit beak pulsana maka otomatis lampu oge bakal pareum. Qala ba'duhum, cek ba'duhum la tata'al laku bil adam. Sifat kudrat teu cumantel kana ngeuweuhkeun. Naon sababna? Ketika Allah rek ngeuweuhkeun hiji jelema, maka teu kudu diidamkeun, teu kudu dieuweuhkeun. Cukup kunaon we? Manaa anhu al-am dadat. Cegah we anu jadi sumber-sumber kehidupanana, rizkina diantarana. Maka otomatis bakal paeh kunaon? Bakal paeh ku sorangan gitu. Karena itu ente oge mang ayeuna masantren di dieu teu kudu kekejet hayang paeh ku sorangan. Maksudnya teu kudu hayang kaluar ku sorangan. Kena kege ku urang diusir ieu. Da Sirajul Huda teh kali-kali pan kudu bersih tina virus-virus maneh teh gitu. Nu tadi al-amdadat aya al-umuro. Tegasna pirang-pirang perkara allati anu amadda anu nulungan Allah. Nulungan Allah hu kaitu sahos biha kalawan itu allati atawa amdadat atawa umur teh. Wahia jeung ari itu allati atawa amdadat al-aradu eta pirang-pirang arad al-mumsikatu anu ngeker lahu kasahos. Paida mana maka di mana-mana nyegah sa Allah Gusti Allah anhu ti itu sahos. Tilkal umuro kana itu pirang-pirang perkara in adama tah narima eueuh ieu sahos binafsi kalawan dirina sahos. Wa nadiru dalikal naon patilati nya. Hah? Wa nadiru dalika jeung ari babandinganana itu sahos al patilatu eta sumbu. Fa innaha maka saestuna ieu patilah tastamiru eta bakal tetep ieu patilah munawarotan bari anu merecaang bari anu nyaangan madama dina salagi langgeng piha dina itu patilah
naon az-zaitu minyak. Faida parogo maka di mana-mana narima beak itu jet intopaat tah narima parem itu patilah binapsiha kalawan dirina itu patilah walatah taju walatuh taju jeung teu dipikabutuh itu patilah ila ayut pi'a kana yen mareuman ha kana itu patilah saha ahadun saurang oge kan itu mah contoh nu bieu jadi teu kudu dipareuman teu kudu ditiup kan we dake ge beak minyak mah pareum kunaon pareum ku sorangan logis teu mah sanajan logis tapi tetep ieu kaul baduhum ieu teh doib gitu kaul anu doib sanajan logis qaluhu allati sababun fi baqaihi ae pabaqauhu maka ari tetepna itu sahos musabbabun eta disababan antil kal amdadati tina itu pirang-pirang pitulung atawa perkara teh fa ida zalat maka di mana-mana leungit itu amdadat zala tah leungit itu baqauhu wallahu a'lam.